ngarayap ka handap, manehna ti soledat, plug ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeyembe, paleba dinya mah. Tapi kekeh bae, ari ngojek ka sisi mah, manehna teu bisaeun. Sirem gegeroan. Tulung, ieu kuring rek tirelep tulungan. Kabeneran aya japati keur cindetan dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengieun aya sirem gogorowan menta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjueun sirem keur kokosehan. Japati karunyaeun, geleber hiber bari ngegel daun salembar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sirem. Sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku japati dibawa ka darat, sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara ngahatunkeunana ka japati anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa japati teh cindetan deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun leumpangna ke keteuyepan. Isukna japati papanggih deui jeung sirem. Ceuk japati, nuhun pisan sakadang sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun, leupas tina balai. Jawab sirem, ari eta mah kapanan kawajiban sarerea, nulungan batur anu rek meunang cilaka. Eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean. Tah kitu cenah lalakon sirem jeung japati anu akur jeung silih tulungan. Itu lain langlayangan. Manuk heulang puputeran, hirup teh henteu sorangan,